Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang di sarasum kuring di channel Eva Farida. Kumaha damang pamirsa. Pamirsa dina danget ayeuna urang tatarucingan Sunda deui yeuh. Mangga wilujeng nyakseni. Bodas, leutik, galak, naon pamirsa? Aya nu terang? Jawabanana nyaeta remeh dina kumis mitoha. Anu kedua, naon bahasa Jepangna motor je
Gelumpat di daguan cicing. Jawabannya naon pamirsa? Jawabannya nyeta kalangkang. Bener ya? Lamun di udag melumpat, lamun di daguan cicing. Bener kalangkang. Diasupkeun hejo, dibijilkeun beureum. Jawabannya naon pamirsa? Babarieu naon? Sepah. Bener ya? Jadi beureum mun dibijilkeun. Seterusnya pemirsa, 5 kali sabaraha nu eusina 17. Jawabanna nyeta 5 kali salat. Benernya 5 kali naon ya? Nu eusina 17 bener 5 kali salat. Terusna aki bongkok kumaha sarena? Jawabanna nyeta beureum. Wah pemirsa, terus biasa tatarusinganana. Ya mudah-mudahan juga ya ayam manfaatna. Hatur nuhun anu tos like, comment, subscribe, dan share video-video simkuring. Tepang deh di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.